Assalamualaikum warga-warga sesmaya disampurasun. Seperti biasa, Besti hayu rencangan abdi beraktivitas dinten ayeuna. Dimulai ti dinten ayeuna teh abdi teh ngamulaina tina ngumahan wadah heula nya. Tos beres ngumahan wadah langsung ieu teh kaluhureun bumi bagian ngadudukan. Tah urang jetrekeun ieu teh si eta teh bensin teh nya kana runtah teh ngamesing hurung. Bari ieu abdi mah bari ngadudukan ieu bagian ngadudukan pempes tah. Ieu si pempes teh ku abdi teh diwasu heula dipicen jelna. Teras dipaekeun tos garing tah diduru ku abdi teh. Tuh nya mah teh nyorokot kitu seuneunana ge. Bari ngantosan durukaneun eta seep urang bersiram-siram heula tanaman. Tuh Besti abdi mah ieu teh diajar carita nama. Diajar pepelakan di luhureun bumi teh. Ayeuna tinggal ieu unggal pagi-pagi teh kieu we abdi teh nya menyirami tanaman sangkan ieu subur jadi. Tuh tinggal ieu oge potna oge sareng naonnana teh polybagna ge can disusun can rapih disusunana teh. Masih keneh pabalatak atuh da maklumnya diajar keneh. Sadayana ku abdi teh tuh disiram-siram. Tuh tinggal ieu teh karek 4 dinten abdi teh naburkeun binihnana teh meser tina online tuh karek jadi karek nentet. Aya nu terang teh ieu abdi melak naon tuh nu karek jaradina nya geus narentet. Tah mun ieu mah bidara abdi teh melak bidara di luhur ge sami binihna mah meser tina online. Alhamdulillah jadi ayeuna mah tuh keun we nya pepelakan karek kieu oge da diajar tah ieu abdi teh diajar melak anggur carita nama sugan we engke maleubeut anggurna.